Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadirin sadayana nadawi di kalih perhatosanana acara ngaras sareng siraman Neng Mailani kujisim kuring seja di kawitan kalayan ucapan Bismillahirrohmanirrohim cunduk waktu nurahayu ninggang mangsa nu sampurna malati ligarnati campaka mangkak nadada kembang Tanjung Nugu Mulung jisim kuring seja ngawitan ieu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastagfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi jisim kuring anu dipihormat sugrining puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wirahing kalayan berkah sinareng ridho mantena dinten ieu urang parantos tiasa ditakdirkeun riung mungpulung jonghok paamprok hempak merbayak sak sejanyak saini hiji acara ngaras sareng siraman dinten enjing nu geulis sakali di bakal mungkas mangsa lagasan terakhir dinten ieu sareng dinten enjing mantena dina alam lalagasan bakal robih kana alam rimbitan geulis anak ing Mailani pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon sabab isukan mah geus beda deui caritana sabada sahiden atanapi saksi ngesahkeun ijab qabul maka orang tua kasepuhan sadayana tos teu gaduh tanggal walerna naon iwal ti doa sakali deui satu acan hidup miang dikawitan ku bismillahirrohmanirrohim bager anaking urang ngabujeng ka mamah sareng ka bapa ngadeg heula bager bismillahirrohmanirrohim. Kaca tisu. Neleng nengku anak ngapuputona kalabu dedeh gelis putra mama
dedehnya tan wangenan memei teh kanya bapak nyaah teges salamina bau bangkut duh anak king dinten enjing sejak miang gelis memeh geura tetep ku hidup saha payunan anjeun gelis bageul moal aya salira gumelar ka alam dunya tanpa sareatna indung jeung bapa bageul sakali deui gelis tah nu aya payunan salira eta teh insan anu paling seueur jasana ka hidup urang nyoreang ke alam tukang sekedapan mangsa hidup di kandung kuno jadi mama anak sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasat tengah kandung hidup lain barang anu enteng gelis tapi barang bangga nu aya dina wan ciharita gelis memeh sakali deui mama hidup makandung hidup masya Allah luar biasa ngorbankeun nyawa jeung raga 4 bulan puyeng 5 bulan 6 bulan mural jeung sebab 7 bulan numbuk di 8 bulan anak king nu jadi mamah apal panjangna peuting nu jadi bapa ngabarojengja nenedak anu maha kawasa menekung kanu maha agung sangkan salira nu aya dina wetengan mamah sing salamet mulus rahayu berkah salamet anak king nepi ka hiji peuting Masya Allah, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nakdirkeun salira gumelar ke alam dunya nu jadi indung guyang getih kesa ngagarajag getih burah bare saha nu ditaroskeun bageur anak iwati salira memei kumaha memei salamat kumaha memei aya dina kawijengan Masya Allah dirawu dipangku dipikanya dipika asih sesa-sesa tanaga kesa ngagarajag Alhamdulillah dugi kaki wari salira aya dina kasehatan oge nu jadi bapa ngabekelan harita barang gubrag ke alam dunya kana pangdangu hidup ku kalimah thayyibah adan anu munggaran gelis sangkan salira ginuan rahayu ginanjar kasalamatan anaki diatik dididik salira kalayan enjing bakal pisah tinu janten ibu bageul satu acan nia hidup sing boga rasa rejeng rumasa yen can bisa mulangkeun ci susu indung can bisa memberikan yang terbaik kanu jadi mama tapi insya Allah doa natrat kanggo salira bageul anaknya mengpung aya payuneun salira iraha sapertos kieu moal ka alaman deui urang nyarios nyatsu Mama, sembahan abdi, lahir batin ya abdi, putri mama, dinten enjing, babde nikah ka Agus Maulana. Suka abdi, hido abdi, kumargi kitu widian abdi, doakeun abdi. Mugia rumah tangga abdi aya dina kabagjaan. Lahir hatur nuhun mama. Segala pengorbanan mama kanggo abdi. Anaking gelis pramana doa sareng pangampura mama moal telah dipenta gelis kira rumah tangga panjang umur panjang jodoh yang pilih hidup rezina
Hampura mama bisi sok nyarekan ngajeng gerehkeun ke hidup beral kela rumah tangga Kadangu ku salira geus. Kanya nu jadi mamah wen. Anjeunna ngarorok hidup ikhlas ridho. Teu hayang dibalas jasa, teu hayang dipulang tarima. Naon nu dipikah hoyong ku anjeunna iwati hiji geulis. Salira hayang cager, bager, panjang umur kalayan isukan rek rumah tangga tuturkeun salaku hidup sing nyaah. Sing jadi imam anu sae salira dicandak kana jalan kasalamatan di dunia parat natrat duit akhirat. Anaki geulis ngalap berkah. Sawarga aya dina handapeun dampal sampean didinya aya labon bodas. Disarengan ku hate anu mending candak dampal sampean mamah kana lahunan hidup dua anak mamah keun ikhlaskeun didokeun cepeng sakedapan geulis. Tah ieu pisan anu ngalantarankeun hidup jadi dewasa sawawa duka sabara puluh ribu lengkah anjeunna pengorbanan kanggo ngagedekeun salira alhamdulillah masih sehat keneh masih jag-jag keneh memang ibu hidup alhamdulillah geulis. Moal kaalaman deui ieu peristiwa lajeng ieu aya cai kembang bakti geulis. Ieu cai kembang bakti urang anggo ngawasuh dampal sampean ibu hidup. Candakan eta cai teras diwasuhkeun kana dampal sampean ibu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri tiina kaweningan galih natrat jalan kabagjaan. Masya Allah banyupang banyu hirupang lokat raga jeung sukma parantos dianggo ngawasuh dampah sampean ibu hidup mudah-mudahan naon nupi kelepatan ireng talingu hidup salami hidup kumelendang di alam dunia kanu janten sepuh sing bersih sapertos anu dilaksanakeun ngawasuh dampah sampean ibu hidup. Lajeng di aya lisah wangi lisah seungit sok bager sakadapan eta panyeungit balurkeun atanapi dampah sampean ibu manawi kanggo simbol siloka sok diseungitan. Ieu panyeungit sing janten seseungit dina kahirupan rumah tangga hidup sing janten kulawarga anu barokah pinuh kajemaran pinuh kabagjaan lahir batin alhamdulillahirabbil alamin. Cekap geulis lajeng lungsurkeun dampah sampean mamah pancelengkeun emutan anu kadua cepeng panangan mamah nyuuh dina lahunanana. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah abdi hapunten duh mamah nu ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami rumaos abdi talobeh seueur ngajaheutkeun mamah ampunan anu kasuhun pidoa anu utami. Cekap geus sok dirangkul mamahna harewaskeun kana cepi mamah ya abdi paelani putra mama naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran ujan indung jeung bapa abdi cilaka. Hatur nuhun mama atos ngagedekeun abdi enjing abdi bade miang pamit dinten ieu doakeun abdi bade rumah tangga bade nuturkeun saroge abdi mudah-mudahan anjeunna sing janten imam anu sae mingpin ka abdi langkung nyaah langkung deudeuh ka abdi ngagentos mamah jeung bapa. Sapalidi neng palidi dirangkulna geulis memei kanyaah mamah kadeudeuh mamah puputon kembang sot sapang harapan bral anak king geramiang geus wancina sakali doa jeung pangampura mamah teu kudu dipenta bral ikhlas ridho caang bulan 14 hidup gerak miang rumah tangga cekap geulis disun taar mamah ku neng taarna
Masya Allah, alhamdulillah. Lajeng mamah sun tak arsi neng tekeng rusuh jung sing nat panjang natara lakon gelis ulah kasmaran picarita. Alhamdulillah hirobil alamin. Gelis ngalih kapalih dia bager sok payunan nu jadi bapak sakadapan tetep oke sami tah gelis ieu nu jadi bapak. Bapak teh orang terhebat. Bapak teh anu tara pantrang menyerah anaking anjeuna kungsi ngayuga. Insyaallah anjeuna cukang lantaran kabagjaan hidup. Dina dinten enjing salira bakal diwaris ku nu jadi bapak. Warisan anu paling istimewa tinu jadi bapak kanu jantan putrina lain ku harta, lain ku banda, lain ku kakayaan gelis. Tapi nyaeta isukan ku ngawalian salira. Nikahkeun salira kahiji pameget pilihan hidup. Tumalik itu bager sakadapan urang nyarios kanu jantan bapak hidup naon dupi pamaksadan salira dina dinten enjing. Bapak dinten enjing abdi bade nikah, abdi walian nikahkeun abdi ka pameget A Agus Maulana oge doakeun abdi mugi janten keluarga sakinah mawadah warahmah. Hapunten abdi tina sagala rupi kalepatan. Gelis Mailani putri bapak dinten enjing ngira miang rumah tangga insya Allah bapak bade tikahkeun iwah dia nafsu sehingga ya kebagjaan lahir batin Cekap bager salajengna candak lawan bodas lajeng amparkeun dina lahunan hidup. Salajengna cai kembang bakti anu tadi dianggo ngawasuh dampa sampean ibu mangga dianggo kanggo ngawasuh dampa sampean dampa hidup. Mangga bapak di candak cepeng heula bager tak ieu sami duguh lupet nyawa ngabelaan salira kaler kidul wetan kadang kala kawajiban mah kahilapkeun. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Gerah wasuh dampa sampean ramah hidup. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Masya Allah, alhamdulillah bager insya Allah ieu perjuangan ramah hidup ngalangkungan lengkahna tincakna ngabelaan hidup insya Allah janten saksi jaga nyalametkeun anjeunna kalayan insya Allah janten kasayan janten amal soleh anu dipirido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tong salempang tong hariwang dina dinten enjing bapak bakal langsung ngawalian hidup moal diwakilkeun kasih itu kasih eta insya Allah mantena ngawaris ka hidup. Cekap lungsurkeun lajeng cepeng dampal panangan ramah hidup. Bismillahirrahmanirrahim sok nyeuh dina lahunan bapa. Duh bapa biapunten lahir jeung batin. Duh bapa biapunten lahir jeung batin. Hapunten abdi hapunten samudaya kalepaatan. Cekap lisok dirangkul bapak. Bapak teh sesah ku abdi repot ku abdi ti kawit alit mung saukur ngesahkeun dinten ieu abdi unut ka pangarsa bapak hapunten lahir batin. Bapak sing damang sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga indah kabagjaan. Gelis Melani bra didoakeun ku bapak hampura bapak bising sok nyarekan ngageungeurkeun lain hewa lain geuleuh tapi hayang hidup jadi jalma anu cager bager bener kalayan salamat di dunia dugi ke akhirat. Sabelah deui geulis di rangkulna bral anaki mugia panjang yuswa panjang jodoh gampil milik rezekina. Cekap bapak di sun ta arsi neng jung geulis tong salempang tong hariwang
enjing bakal laksana pamaksa dan hidup. Bapak oge sami, masya Allah, alhamdulillah. Dirangkul mamah bapak rada cakat mamah sok hijikeun kanyeah kolas ka asih ka deudeu neng rada ngangkat dirangkul dua anak yang sok tah gitu mamah bapak hatur nuhun sing paranjang yuswa nu parantos ngabelaan abdi ngagedekeun abdi supaya abdi teu santiasa pangtan jeung geulis isukan gara tuturkeun salaki hidup saroge hidup mudah-mudahan anjeunna nyanten imam anu sae bral masyaallah. Alhamdulillah cekap gelis anaki lajeng ka Ma Uyut kapalih dia kacapi suling padila manawi sok ka Uyut tak ieu kasepuhan karuhun hidup bager nu wajib dipermule dihormat Uyut abdi hapunten lahir batin bilih abdi nuju alit sok nyesahkeun kanu janten sepuh Uyut alhamdulillah tiasa nyaksian keneh pamaksa dan abdi mugi sing damang sing panjang yuswa Uyut cekap yang dirangkul Uyut yuk tah gitu masya Allah alhamdulillah bagja kanggo nu geulis disun Uyut taarna si neng tarang si neng disun taarna alhamdulillah hirobbil amin lajeng ka parura uwa itu pentingnya uwa namang mohon mak bapak ya abdi apunten lahir batin tinangtos tincak lengkah abdi dugi kawanci teh seueur ngesahkeun mugi hakeun hapunten lahir batin dihapunten pisan geulis bra geurangnya cekap dirangkul bapakna geulis ieu bagiteun gegentos ramah hidup alhamdulillah alakur jeung dulur wanci ieu mantena araya keneh ngarariung keneh bager masya Allah jeung nyaah pisan deueuh pisan bral lajeng ka mak sami mak abdi hapunten lahir batin doakeun abdi enjing bere mungkas mangsa lagasan ngambah kahirupan anyar didoakeun geulis sing nanjung umurna nambat darajatna tebih balai cekap dirangkul bager cekap mak dirangkul si cantik si gelis ulah kalalanjuan da ieu mah si panon kabingan naon dupi pamaksadan pisah tina janten sepuh sareng kadang wargi dinten enjing bakal laksana alhamdulillah hirobbil alamin disun tarna lajeng ieu rakana manawi rakana nu pameget nu apa dia jadi neng sedeku gelis ta ieu raka hidup sing boga jeung rasa jeung rumasa baheula mun keur leutik pagiling gisik sok silih paseaan adatna jeung dulur mah ulah jadi gantar kakaitannya bager hirup akur jeung dulur eta teh modalna keur kabagjaan pepeujeuh ulah girang-girang tampian sok sing aku doakeun abdi enjing bade rumah tangga tuduhkeun atik didik papatahan abdi pilih wae dina rumah tangga abdi aya ireung talingeun mugia ku tiasa dibimbing diaping dijaring cekap bager sok dirangkul aana geulis kanya lahir jeung sarua age hampura bager bra urang silih doakeun urang nyampurnakeun hirup papada-papadanya eta dina rumah tangga bra sing cager bager tumuh nanjung rahayu nambat darajatna cekap ku disun taarna si cantik si gelis rai hidup masya Allah alhamdulillah lajeng gelis sami ka teteh nu mikanya hidup sok cepang pandangan teteh salami ieu abdi hapunten lahir batin seueur kaluputan kalebat doakeun abdi bade rumah tangga bral gelis gerak miang didoakeun pisan sok dirangkul neng rakana cekap teteh diisun taarna nu geulis masya Allah
lajang gelis di dia seueur wargi hidup sok ditepangan lungsur heula ya kapali dia sok musafahah insya Allah ku musafahah numutkeun katerangan bila aya dipapawe tidinya bila aya kelepatan kahilapan kasalahan naon rupi dosa per dosa bakal bersih deui sepuh abdi apunten lahir batin hatur nuhun doakeun abdi sing panjang yuswa panjang jodoh gampil mirik rezekina dirangkul nenek masya Allah alhamdulillah jung anak ini doakeun pisannya cu sing aya dina kabagjaan sok dipapai bager sa dampal panangan sewang mudah-mudahan sakali dising di hapus tina sagarupining kauputan kalepatan doakeun abdi hapunten abdi cekap ya lajeng kakak sepuhan sami uwa ieu manawinya bapak abdi hapunten lahir sareng batin doakeun abdi enjing bade rumah tangga mugi kasepuhan sing panjang yuswa damang sapapaosna jeung geus didoakeun pisan bral geramia lajeng ka awawan menawi abdi hapunten lahir batin doakeun abdi doakeun pisan bral geulis anak king sing kenceng harap gede kadaik kudu bener ulah salah anak king cekap bager sok ngali teras dipapai dugi ka dia oge sami abdi hapunten lahir batin sok kedalkeun bager silih hampura jeung dulur masya Allah alhamdulillah sok dirangkul sakadapan neng bager lajeng dipapai mangga teras kasepuhan wargi hidap dulur hidap sok sadayana ditepangan insya Allah doa anak kanggo salia dirangkul ya alhamdulillah hirobbi alamin lajeng ka bibi ieu manawi hapunten abdi doakeun abdi cekap bager mangga dirangkul lajeng ka kasepuhan aki abdi hapunten lahir batin doakeun abdi aki sing damang sing panjang yuswa didoakeun pisan bra geulis masya Allah alhamdulillah cekap anak ieu tadi ka biaan ieu manawi hapunten abdi lahir batin doakeun abdi enjing bade rumah tangga cekap geulis sok dirangkul silih kanyaah jeung dulur disuntaarna teaan masya Allah alhamdulillah lajeng ka mimi abdi hapunten lahir batin tina saliring dumadi sarengkak sapari paulah tinangtos seueur kaluputan kalepatan didoakeun pisan geulis bra cekap yang dirangkul mimihna yo geulisnya bisa deudeuh bisa asalir masya Allah alhamdulillah lajeng ka mimi sami abdi hapunten lahir batin doakeun abdi didoakeun pisan geulis bra gerak miang rumah tangga cekap bager dirangkul masya Allah alhamdulillah lajeng di sun tarangna lajeng ka wargi mohon hiji deui teteh abdi hapunten lahir batin hatur nuhun parantos nyakseni ieu acara masing lubar mangkalbur ilang musnah tanpa sesa kalepatan urang sadaya dirangkul tetehna bager masya Allah alhamdulillah nusanes Sampura teteh Sofwani kasih kiki nitip mama sareng bapak teteh bade ngiring ka A Agus Maulana nitip cenah dede mamah sareng bapak sok pas silih-sirik sok silih pasian ulah wantun-wantunnya kaset isukan mah teteh tos aya nu gaduh amanat sing wekal sing tekun sakola ulah ngurus HP wae
jeung ulah jajan wae terakhir salat alhamdulillahirabbil alamin. Cekap sayang, mangga tos dirangkul tetehna, dirangkul. Iya, kitunya ahna kanu janten dulur, masya Allah, alhamdulillah. Dede tipali dia sapali sakali deui ngarangkul tetehna, tah kitu ningali kana kamera. Naon terakhir ngeureunana digulungnya ku teteh, da isukan mah teteh mah sabalik naon digulung ku aana ku sarogena A Agus. Cekap sayang, disuntaarna teteh si AA si Kasep Jung bager, masya Allah sing janten jalmi anu sukses soleh kalayan babakti kanu janten Ibu Raman. Neneng calik di ditu yang kali dia Kasep. Nah, engke urang mah dipotona atos silih-silih hapunten mah nya sareng Bapak. Neng insya Allah di alam aras para malaikat semua biar ngabagiakeun kepada insan anu parantos lubarkeun tina sugrining kaluputan kalepatan. Cik putih jatining bersih selakerang jatining padang bager. Insya Allah naon rupi pamaksa dan salira aya dina ridho widi ti Gusti Inu Maha Suci. Sajengna neng rada mengker sakedik teras tangan di kana pundak bapakeun sareng pundak mamahkeun. Ku mamah ku bapak ditingali neng fokus kana kamera tina wasena fotogenik sareng Aldi Alia Video Shooting Production. Disun ku bapak pipi palih kiri palih kanana ku hiji dua tilu. Mangga senyum. Masya Allah, alhamdulillah kanya mama kadedeh bapak salamina marengan hidup dina rumah tangga. Cekap manawi sadayana ngaradeg anu dina ieu tiasa dipoto heula ka wa pang yekeun kursi kanggo siraman wa ka dieu keun engke nya simpen heula di situ. Mangga ngaradeg sadayana heula di tengah nu bade ngiring dipoto atanapi engke di dua kalikeun mangga tiasa dipoto heula sareng nu geulis di sisi lawa di sisi lah. Tah gitu persiapan maksudna. Alhamdulillahirabbil alamin ngalangkungan rias make up ti Restu Singgih katingali nu geulis langkung manis tos kantenan ti kawitna oge ti kawit gubrag alam dunya neng Mailani geulis asli ti ajali endah cadak ti kudratna. Si anak si ade mana? Si ade ngiring dede itu di tengah-tengah ieu kalah kalungsur. Ulah waka lungsur sok itu sarang bapak sarang mama tak gitu ngon. Alhamdulillahirabbil alamin si panon kabinga syariatna nama panginten atos di ragrakeun sakali deui sanes kasedih tapi kabinga pamudah-mudahan ieu kaluputan kalepatan anu dipidamel khususna ku si neng ka kulawargina sing pudar atanapi sing bersih jalan sasapuan caang bulan 14 tengah halangan karena naon rupi pamaksadan paniatan mantena. Masya Allah, alhamdulillah. Gaya bebas selebrasi cenah parurah mangga kumaha ulah nangis teuing parurah da ieu mah kabingan alhamdulillahirabbil alamin. Mangga anu atos panginten mamah bapak mahkeun wae di dinya nu sanesna dipoto heula ini sakalian besok ngaradiung iraha deui urang ieu di paroto sareng wawargian anu ayeuna araya sok meungpeung ngarariung. Bapak teh kenging waka ka mana margi ke si neng lungsurna ka dieu hoyong di ais saurna teh mulangkeun paninengan pangaisna tos aya rehing si neng nama waktos kapungkur nuju alit teu kantos emut di eyong-eyong di ayun ambing di nangna nengne upamina nuju teu damang teu anteng tah iwati sinjang iwati samping landongan. Mangga mohon sok di anu kalangkung anu bade ngiring siraman di dieu mah da alhamdulillah leubet ku kadang wargi sadayana. Mangga nawasena fotogenik lebet kira-kirana ieu. Alhamdulillah rada mundur Pak Haji manawi masyaallah alhamdulillah regreg sadaya kadang wargi kula wargi Jembar sadayana aya ieu teh cirining andum doa. Alhamdulillah. Bebasna selebrasina 1 2 3. Masya Allah alhamdulillah. Cekap aya nu kakantun teu dipoto daya mun kewenya dipoto deui lah ayeuna pokona matos nus ena mama bade ka mana mama si neng tahun aya tapi mama si neng hoyong di ais kaduga mah kapungkur cik nyobian di ngaisna ti mana terapkeun eta sinjang kumaha tah berarti mama ti palih ditu ayeuna mangalih. Masya Allah alhamdulillah kaduga kinten-kinten ieu si neng
ngalangkungan jangkung nage tinu janten mamahna. Soklah eta masih bawa silo kali tarikeun teuing pageting yang lajang bapak palih dia mana uy bapak sok tah gelis anaking sakali deui ieu aisan kungsi ngeyong-ngeyong hidup lajeng waktos harita ingkang rama ningali salira gubrag ke alam dunya masya Allah alhamdulillah bingahna sumanget dina didama usahana nyar kipaya rumah tangga lir ngabelak-belakna ieu lilin cepeng ku bapak mangga tangke bapak ti payun kaditunya diiring ku sholawat Jibril neng nyepeng kana tak bapak dila audio sound system production urang ngiring kana angkat nu gelis di ais kuno jantan mamah neng ieu cepeng kuno kiwa nu hiji nyepeng kana tak bapak bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga teras bapak pali dia. Masya Allah alhamdulillah ngaradag heula bager neng cantik gelis ieu banginten tah sakali dek neng mamual emot kapungkur nuju ali teh pamit teu damang teu anteng di eyong-eyong ku sinjang iwati ieu landong nembe tiasa bobo nembe tiasa repeh deui upami nangis mamah rupina wanci ieu aisan bakal dilepaskeun ciri wanci yen si neng enjing mah bakal aya nu gaduhna urang sakali diteu kenging ilu biung karena urusan rumah tanggana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga eta sinjang geura lepaskeun jeung gelis anakkeun. Lung we mah kapali dia alungkeun sinjang keun ke dicanakeun. Masyaallah alhamdulillah. Bapak eta lilin simbol siloka syariatan mah cahayana cahaya lilin tapi hakikatna mudah-mudahan jalan tincakeun si neng dicaangan ku cahaya ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan tanggung jawab bapak tos lekasan sami bakal digentos enjing ku carogena nu geulis. Bismillahirrahmanirrahim. Eta lilin geura tiup 1 2 3 alhamdulillah cekap bapak lajeng neng eta cai anu dicandak bager sakedapan urang hijikeun urang kucurkeun kocorkeun hijikeun kana gentong anu parantos disayokeun. Bismillahirrahmanirrahim. Cur mancur banyu pang banyu hirup pang lokat raga jeung sukma mugia tiasa ngabersihan syariatna dibanjur ku cai hakikatna ieu cai sing nyerep nyecep kana salirana micen geuleuh keumeuh kokotor anu aya dina jirim jisim si neng cekap bager alhamdulillah simpan gelis iya ayat cai 2 gelas simbol siloka tikawit mamah tepang sareng bapak ayat tali asi anu ngantang dugi ka kiwari alhamdulillah jodona tepukah deui bahkan enjing bakal salira diwalian mudah-mudahan salira ge jodoh anu bakal dialami ti dinten enjing sing ruket raket paheut pagelir ibarat dipancuh ulah aya gogoda rencana. Mangga ieu bapak urang kucurkeun kocorkeun kana mastaka si neng ku neng di tandian bae sareng Bismillahirrahmanirrahim. Cur mancur banyu pang banyu hirup pang lokat raga jeung sukma nyerap nyecep ka si neng mugia sing bersih lahir sing bersih batin nu geulis aya dina ridho panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cekap simpen bapak banginten mangga ieu bapak nyandak heula lah nyandak heula cai kucekeun heula bapak mudah-mudahan ieu kembang anu aya dina
gentong dina cai sing janten bawangi nyengita nyambuang kana salira nu geulis. Bismillahirrahmanirrahim. Cur mansur teras ka handap bapak ka dieu. Mangga dibanjurkeun sok teras. Alhamdulillah. Kirang pas ka dugi kana sampean ambeh rada lantis. Alhamdulillah. Cekap sok pangnyandakeun mamah lah ku bapak ke pasikeun. Mangga bismillahirrahmanirrahim pasikeun sok mah dibanjur deui iraha gibakan si cantik si gelis tos alam-alam genembe ayeuna deui. Sallallahu ala Muhammad. Nyandak deui mangga sakali deui. Sok bapak nyandak deui Pak, sakali deui. Nah, gitu. Cepeng kuduaan atulah. Sok dibanjurkeun ti pengkar kuduaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jung geulis sing bersih lahir, bersih batin, tekad ucap lampah dina rumah tangga salamin aya dina ridho panang tayuman Allah Subhanahu wa taala. Cekak Bapak lajeng di arsun si Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kitu moh. Neneng teh keung kahadangan. Hiji dua senyum ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nawasena foto gini. Atas mama bapak dilajeng panginten ku wawargianana ayeuna ku uyut helayut. Mana uyut sok? Uyut sarang pami ieu mah duaan atuh pados aya nu ngabimbing. Sok saurang nu ngusapan, saurang mohon tamon. Sok saurang nu ngusapan, saurang anu ngabanjur ambeh teu lami teuing. Janten nu ngabanjur nama saurang wae mangga mohon. Tah kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga nyandak cai ku uyut diusapannya cai anu dibanjurkeun ngabanjurkeun anak rada luhuran sirahna sapados katingali ngucur ngocorna. Ya Nabi salam alaika. Alhamdulillah teras kahandap mama. Masya Allah. Cekap di cara ketan di sun kuduaan sapertos tadi mamah sarang bapak. Hiji dua tilu ningali kana kamera. Alhamdulillah. Lajang parurah sarang marurah. Parurah sarang marurah mangga marurahna ka mana ambeh duaan-duaan margi ieu seueur kirang langkung aya 60 urang anu bade ngibakan. Urang duaan sakucur sewang we nya parurah ambeh teu kabulusan. Engke atos ieu Pagugun Magugun aya. Rajang Pak Ipan Mah Ipan. Parisa Mah Risa, Mah Epi, Mah Wawan, Mah Ocoh, Mah Uyut atos. Atosnya mohon ayo apa abdi. Mohon lajang oke di dia aya teteh sareng aana. Mangga sok ku parurah malah panginten di usap wae panginten. Bismillahirrahmanirrahim. Jung geulis popoje sing dareh deh somea hade hatenya kata tangga kabaraya kadulur ambeh pada mikarsep mikanya. Alhamdulillah hirobbil alamin. Cakatan parurah rada dengos saeutik tingali kana kamera ti Nawasena foto genik. Oke Aldi Alia video shooting production. Lajang Pagugun mana Pagugun sarang saha manawi sok duaan sarang saha mohon mangga kasepuhan anu ngabanjur atuh si nengna anu ngusapan. Bismillahirrahmanirrahim. Jung bagir dibanjur ku cai kanyaa kaheman kaulas kaasih disadaya dulur mugia sing aya dina ginuran rahayu kinanjar kasalamatan. Mangga dicara katan Pak Ipan aya Pak Ipan. Mangga Pak Ipan sareng saha tah manawi wamit aya Pak Ipan aya Parisa aya oh aya on Raka na ohon di dieu teh aya simbol silokan. Biasalah sabajur sewang mung tong seueur teuing nginten rada luhur we ngabanjurna engke tetehna dipasihan bismillahirrahmanirrahim. Geulis baheula keur leutik upami aya hujan aya barokah panginten sok silih simbeuh. Ayeuna ge sami silih simbeuh ku kadeudeung silih pikanyaa. Pasihan tetehna sakantanan supados ngiring ngabanjur.
sami nyaahna dedeuna sareng aa kanu janten rai cur mancur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Robi mugia ingkang rai sing dipanjangkeun Yuswa digampilkeun milik rijina. Teras dicaraketan sapertos tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Ma Epi, mangga Ma Epi sareng saha? Ta mohon Rai Raka enten mohon. Alhamdulillah kitunya dibanjur cenah ku Mimi sok mi. Bade sareng kentongna dibanjurkeun mangga. Sakedik sewang we ulah kita ngambe kabagi sadayana kanggo ngabanjur. Gitu alhamdulillah rabbil alamin. Bade ngabanjur mangga teu wae lah. Wah, nyuhunkeun cenah sakedik kapangker mih teu kapayun ambe teu kana raraina teh cur rada luhur, rada luhur. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atos kasepuhan Bapak. Mangga sareng saha? Tehaan atau sareng tehaan? Ambe mangga lah. Di dia nu kasebat mah atau sakitu mung anu bade ngiringi bakan teu keng asa-asa sok tehaan ngabanjur. Awawan bilih bade ka mana awawan? Engke terakhir Raina si ganteng keren mana si Raina si Iki Aa Iki Dede Iki kawana Dede ieu banjur teteh mohon ulah nyungkut teuing Dek engke ngabanjur tetehnya. Alhamdulillah. Mangga bilih atos ieu teu atsan aya nu kasebat deui. Bilih bade ngiring andum doa ngalangkungan cai anu dibanjurkeun dikocorkeun mudah-mudahan micen bilih teu kokotorkeun sine. Mohon ini sami engke nya tos ieu mangga dicaraketan iraha deui moal ka alaman 2 kali ieu teh Allahu Akbar atas teaan. Mimi mangga sareng teh umum terakhir eta masih kasep mah biasa sareng dulur mah nya ku adek mah bade ditamplokeun kenya Dek. Mangga Mimi mangga sareng sami layana ambe tah leres mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sur mansur kanyaan ti dulur pangnyandakeun nih sakedik mah kanggo tah kitu sok pasikeun. Rada luhur teteh ngabanjurna ambe katingali mucur macor kapangker. Masya Allah. Alhamdulillah. Cekak panten. Mangga dicaraketan. Alhamdulillah rabbil alamin. Cekap mangga awawan sareng mangga mohon sok gelis rencana. Alhamdulillah tah eta mangenten sunan anu ti wargi dep. Mudah-mudahan sing janten doa cager bager pait daging pahang tulang motivasi dina rumah tangga salamina istiqomah sing sacangreun pageuh sagolek pangkek. Mangga ieu sareng saha sabaros teh tiriseun teuing aya mohon. Teteh atanapi nu sanesna tah mohon. Mohon eta dipangkar wae. Oh sareng mak awawan cicing di dieu awan. Tah mohon eta sareng baraya eta. Ambe aya pan urang teh ngiringi bakan ngiring doa. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sur mansur. Masyaallah. Pasikeun upami aya sakene sesa tukang kasepuhan bade diseepkeun. Aya keneh caina. Oh, aya seep ini. Keun we nengnya aya nama rada tiris, enjing mah bakal rada haneut da aya Agus ngenten Agus Maulana. Usum haridang bayeung tapi aya nama rada tiris dibanjur teu cai kanyaah ka Hemanti kadang wargi. Dicaketan disun nyaahna dedehna lain populasan nyaah anu tan wates soanganna. Awawan mangga sarang tetehna manawi atau nabi sarang saha lan awawan mangga sarang saha soklah sarang saha weh teu lamit teh kantun ke terakhir si Kasep Sep Iki nyakatan ka dieu Sep Iki urang oh uhun tos aya teh saha mangga uhun sok seueur alhamdulillah keun we lah da doa syariat nama ieu teh hakikatna panginten mudah-mudahan naon dupi pamaksadan dikabul ka Allah Subhanahu wa taala salira rumah tangga teh sakali deui sing janten rumah tangga anu sauyunan sa rendet saigel sapihanean
kacai sing daek mandi tuluy susuci kadarat jadi salogak takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu panginten modalna yen urang dina kahirupan sapopoe pepeujeuh kedah wawasuh, kedah susuci, kedah bebersih anu bade dituna insyaallah ngalaksanakeun sakumaha kewajiban urang ngalaksanakeun ibadah salat anu 5 waktu. Alhamdulillah. Mangga dicaraketan teteh. Suntah gitu. Atos aya 30 awawan, mangga sareng awawan. Aya keneh ohon tah sa dilengkepan ayeuna 32 ngenten. Upami aya keneh sok we. Janten Neng bari nya mohon sok persiapan. Keun we awawan daerah deui urang ngarariung bari ngibakan calon ratu sadinten Neng Mailani. Kan rada bedas engke persiapan aya tos aya on tos aya nu bade mangku na mangke mangke di aya sawer wayahna baik abdi kemeningan galilah ka dulu mangpung jag-jag ulah tunjak tunjuk aya na on sok atuh lah mangga cur mancur dibanjur ku caikanya kaheman olas ka asih mangga awawan hiji 2 3 mangga neng gelis ieu rencanganana wargina sabanjur sewang mah mangga nyandak cai diniatan bismillahirrahmanirrahim andum doa ka wargi urang anu bade nikah anu teu acan nikah sing enggal nikah anu teu acan gaduh jodoh insyaallah sing enggal kenging jodoh paminu jomblo ke aya keneh cai di dieu mangga tiasa dianggo wawasuh tamasnya insyaallah bakal janten baras hiji 2 3 alhamdulillah atos sadayana aya keneh mohon tosnya dede Bismillahirrahmanirrahim sok ulah asa-asa neng dibanjurkeun ka ingkang rai silih simbeuh ku kadeudeuh kada luhur neng ame katingali ngucur mocorna nembe sakali neng nyandak deui neng nu aya kembangan aya kembangan bismillahirrahmanirrahim cur mancur sing solehnya kasep sing sukses alhamdulillahirabbil alamin cekap dede kadieu dede na dede nyandak ayeuna ka dede nyandak dede nanti dia ya ohon dede ti dieu bismillahirrahmanirrahim nyandak cai kapinuhnya dikucurkeun rada luhur bismillahirrahmanirrahim cur rada luhur asa kirang dek ulah rusuh teuing dek ulah rusuh teuing sok lalaunan tuh saurna wasen sok cur karada luhur kali cur tah alhamdulillah ulah kita alhamdulillah dirangkul tetehna dirangkul tak itu bari ningali kana foto teteh masya Allah alhamdulillah cekap pak neng ada pak neng ada ya mana ada neng mayun ka bapak hari itu upami tadi dibanjur ku wargi-wargi nama panginten dibanjur ku bapak lajeng abdas nengnya wudu niatan enjing rumah tangga sareng Agus teu mandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandang naridoti Allah Subhanahu wa taala sok pak kucurkeun kocorkeun geledegkeun neng abdas niatan bebersih bismillahirrahmanirrahim mangga niat sakali rumah tangga enjing salira ulah mandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandangna ridho di Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah hiji muslimah anu turut patuh kana parentah ajaran anak neng katingali tiasa ngalaksanakeun abdas cekap neng calik aya kasepuhan di dieu manawi cekap manawi padila sakadapan urang ngadoa kanu maha kawasa bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim 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 Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka Allah amin ya Allah ya rabbal alamin
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim adimi sultani. Allahumma as'aluka ridhakal jannah min sautika wan nar. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halan wa salan baidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma alif bainahuma kama alafta Mailani wa Agus Maulana wa kama alafta Nabi Adam wa Siti Hawa wa kama alafta Nabi Yusuf wa Siti Julaiho wa kama alafta Nabi Muhammad wa Khadijah kubro. Ya Allah Gusti pun anak anu nami neng Mailani dinten enjing bade nikah. Mudah-mudahan ada janjina sing paranjang yuswa paranjang jodoh gampil milik rezekina kalayan salamin aya dina ridho panang tayangan Allah Subhanahu wa taala. Robbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainahuma fi khairin. Alhamdulillahirabbil alamin bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya kana budu wa iya kana stain inasyiratal mustaqim syiratal ladin. Alhamdulillah neng ieu teh kembang mudah-mudahan salira sing miyuni kembang loba nu mikanya anu mikaresepnya bageurina rumah tangga. Mangga tinggalikeun heula ka foto kembang warna-warni romantika rumah tangga enteng bangga rumah tangga bakal kapendak bari jalan tos cekap sayang tingali heula ku neng masya Allah. Alhamdulillah ke neng terakhirnya selebrasi eta kembang awurkeun bising hidup ke jugala rumah tangga seueur harta seueur banda kedah emut kasasama selebrasi hiji bari tatih mun pur we kaluhur dua ya. 2,5 terakhir 3 wur alhamdulillah eta kembang siloka unggul tekeng linggih neng cicing di dinya neneng nanya Pak Ike sarang saha manawi nu rada rosa hapunten jadi aya sawer nu bade mulung sawer napoe ayeuna teu kedah ka mana wargi mulung duit panyawer bakal jadi pangabutuh rumah tangga artos kencring anu parantos di kilo aya 16 kilo setengah sarang artos recehna aya 4 juta total aya 8 juta setengah 1, 2, 3 tahan sekali lagi 1, 2, 3 lihat bahu teh 4 juta total aya 8 juta setengah neng di 1, 2 tahan sekali lagi lihat bahu teh 4 juta total aya 1, 2, 3 4 juta total aya